Kak, kak, kemana? Si bos beben teh. Bos! Bos! Maknya kagawir. Ya, sumputan ke orang mah. Ongko cenah dek campur isuk-isuk. Ari teu datangna. Wayah kiwari ini. Tuh eta kaburu urang diteangan ku emak uing. Cing we di dieu ngadagoan si itu eueuh. Di mana nanya? Si bos beben teh. Urang teh ya. Kalebak. Bos! Bos beben! Bos! Ya! Seta! Ya urang beben! Bongana lila ti ngaborna! Tadi sia! Ya! Ampun bos! Ampun! Kalah. Naon? Pan urang tadi nu udag. Teu nya. Urang tadi nu udag. Tadi yang mana? Mana di sana? Ke sana. Siapa ya? Urang nengan. Bang Bunga. Kalau gua. Lila ngomong teh. Hayu tuh. Hayu. Jangan. Surat naon ditanya ada teh. Surat keterangan bahwa pejabat RT habis masa tenggang. Wah, ibu dilapor ke si RT mah surat keterangan. Buru-buru yang lapor ke si RT Ari mana kunaon urang wae atuh. Dek jajan moal. Sok. Kopi-kopi atuh di terinyu. Pas garupira negara wae. Sok ngopi, jajan. Ulang-ulang kasnu. Benang urat wae. Bro. Tong ulang wae. Sepuluh jajan ngopi naon teh. Dieu kopi atuh. Biar pikiran naon maneh teh. Ari maneh tadi tanya teh kang ulang wae. Sok atuh ngopi, jajan. Kang ulang ti tadi teh. Ari kumaha? Buru. Kang ulang wae. Buru. Si gabalan dewek si Brian itu mah. Kenaon Pak atur rogong gitu jeung batur gitu diceramahan gitu sia teh. Tahu keur ngadu bako naon nya?
tara paleun sidik si Brian mah. Rada kurang ngadenge, aduh. Sampai kemaina lelempangan katinggang nangka. Teu bisa ngomong aja bisa ngadenge udah ke. Sampeurkeun ku dewek ah. Bahaya ieu aing. Sok atuh, jajan. Jajan moal. Ulang tidak teh. Kak. Kak. Ulang wae. Geus tong ngarekan si Brian. Oh, Saya tahu di sentak sengor kana moal kadenge bakal lempeng hirup mah. ya udah ditanya. Kudu kurang saya pawangna nya. Kumaha itu senak? Lain, Kak. Tadi kurang kadenge keur nyarekan si Brian naon itu masalah naon? Ulang wae di tadi teh. Jika ada mikiran naon gitu mah ingat. Oh, Kak. Ya si Brian. Ngobrol jeung si ieu mah dek sakumaha pacorowok oge, dek make toa sekalipun. Lempeng mah hirup mah sia mah kieu we, olohok. Tingalikeun ulah ti kudu ku pawangna sia ngobrol jeung urang. Sok atuh ngobrol jeung maneh aing mah. Hampura tadi bisi teh apa dinya si ieu. Bisi we aing mah dek ini tah. Naon nah. Tuh. Ulang wae mah kitu mah. Sok hampura gawena itu. Alah, karunya teh ngebat aing si Brian kurang ulang kieu. Karunya teh. Mas cenah orang ngobrol di luar bro lah. Di mah karunya nu hareun batur. Pokok aing pokok. Brian. Ayeuna ngobrolna urang di luar. Ngarti? Oh. Ya kan? Bang. Ditampiling. Bang. Dirimu. Bang. Rada saya di luar ngobrol. Orang teh aya obroleun jeung maneh Brian. Urang aya obroleun jeung maneh. Ieu masalahna masalah pencalonan. Calon RT. Maneh kurang dicalonkeun jadi RT. Daek teu? Wayahna kudu daek ke. Ayolah. Urang ini teh mah. Bro. Tunjung. Punten Pak Haji. Halo, Tis, naon? Teh. Ke mana teh? Oh, orang bro nungguan di lemur. Lain ya laporan penting nu udah dilaporkan ke NT, ke RT. Di mana gitu eta? Ieu keur di kebon waluh. Oh, nganterkeun waluh. Pasok atuh buruk urang ditungguan di kantor pusat. Tong dilatih. Tuh aing siap merapat anu ke lokasi. Heeh. Buru teh. Assalamualaikum. Kumsalam. Waalaikumsalam. Tuh balik sintis mah. Kudu nage RT anu ngadagoan ieu mah ka dititahan wae ku hancip ku anak buah. Balik pisan. Rasakeun wae kadang ngadagoan lain mantuan ngalawaluh. Gemas gua mah da. Aduh. Kehet kakak molor lain mantuan RT. Anak buah teh astagfirullah. Tis, woi. Aduh, iya. Asli molor apa pae kehet?
anjing kudu dijailan. Jailan gua iya. Cieun. Waduh, eta baham ku cigah guha anjir. Ih. Sia. Astagfirullahaladzim. Sudah ngerek nyaring si bola anu kitu. Tibra kene seket. Iya, tidak sia. Kawan, ayo mereka kawan. Bang. Iraha ada kahuruan tah. Tuh, cek. Bukan. Asa molor wae atuh cek naon ka aing teh. Telepon teh. Asa mah tibra kene wae teh. Sok atuh rek naon. Kieu teh urang menang laporan heuh. Di simpang ti RT di desa. Ngomong. Pelir kan euy. Aya surat. Jang ke RT baca we heula. Urang tadi ditugaskeun ku di eta naon lain dilaporkeun. Laporan intina. Bawang bodas, harigu naon emang nih? Lain eta. Mau mana? Waduh, bener-bener ingat. Aduh. Sehubungan dengan habisnya masa jabatan RT tahun 2020, maka harus segera mengadakan pemilihan RT baru. Aduh. Tis. Aing mah nya mereka diganti. Alah, Aing kudu nyalongan kedeung nya uing teh nya. heuh atuh. Nah, mereka ka ias-iasan wae. Secara nyalon deui lah. Digabel geureuh ku aing. Ku aneh di Indonesia ini raya adalah kita pun musnah. Ya mah aing pusing ge ngomong teh ngacamling wae. Masih anu mah nyalon deui.